Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-sayyid Ja'far bin al-Hasan al-Barzanji al-Husaini rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanah. Walamma kamula sareng dina samangsa-mangsa parantos sampurna lahu pikeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon arba'una 40 naonana sanatan tahuna ala aufakil akwali barina tetep netepan atas pirang-pirang kaul anu metukan lidzawil alamiyati mungguh jalmi anu ngagaduhan kapinteran ba'atha ngutus hu ka Kangjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah lil alamina ngutus teh pikeun sakabeh pirang-pirang makhluk basyiron barina anu ngabubungah wa nadhiron jeung anu masihan peringatan fa amma teras nyumarembahkeun Allah atawa mapakkeun Allah hum ka itu alamina biruhmahu kurahmatna Allah nyatana diutusna Kangjeng Nabi wa budia sareng parantos dikawitan itu Imamu rahmatih nyata nyumarambahkeun rahmatna Allah tegesna diutusna Kangjeng Nabi ila tamami sittati asyurin dugi ka sampurnana genep pirang-pirang bulan birru'ya ku impenan as-sadiqati anu leres al-jaliyati anu nembrak fakana mangka parantos kabuktosan Kangjeng Nabi layaro eta tara ngimpen Kangjeng Nabi ru'yan kana impenan illa ja'at angin sumping itu ru'yan mithla falaki subhin kana saumpama belahan subuh belahan cacaang subuh adho'a anu nyaangan naon sanahu cahayana itu falaki subhin wa inna mabtudi'a sareng pastina wungkul dikawitan itu nubuah atawa ta'mimu rahmatillah bil bi'tsah ngawalatrakeun rahmat Allah ka sakabeh makhluk ku diutusna Kangjeng Nabi birru'ya ku impenan tamrinan karena ngalatih lil quwati kana kakuatan Kangjeng Nabi al basyariyati anu bangsa kamanusaan li alla yafja'a karena yen supaya ulah ngagetkeun hu ka Kangjeng Nabi saha al malaku malaikat tegesna Jibril bisorihin nubuwati ku jelasna kenabian fala taqwa mangka teu kuateun hu ka itu malak naon kuahu kekuatana Kangjeng Nabi kekuatan kemanusiaana Kangjeng Nabi sabab pangna diawali ku impenan teh lamun langsung misalkeun eta sinaon si bi satu rasul diutusna Kangjeng Nabi langsung didatangan ku malaikat teh bisi sifat kamanusiaan Nabi teu sanggupeun ngahadapi malaikat Jibril dina bentuk aslina wa hubbiba sareng dipika cinta ilaihi ku Kangjeng Nabi naon al khola'u nyepi menyendiri atawa tapak fakana mangka bukti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu eta sok ibadah Kangjeng Nabi bihiroin di gua Hiro allayaliyal adadiyati dina sababaraha wengi ila an ata dugi ka yen nyumpingan hu ka Kangjeng Nabi fihi di itu gua Hiro naon sorihul haqi jelasna kebenaran wawapa jeung ngadatangan malaikat Jibril hu ka Kangjeng Nabi wadzalika sareng ari itu ita ul malak lin Nabi ngadatanganna malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi fi yaumil itsnaini eta tetep dina dinten Senin lisabi asyarota dina tanggal 17 naonana lailatan wengina kholat anu tos kalangkung itu lailah min syahril lailatil qadariyati barina tetep ti sebagian bulan diturunkeunana wengian Lailatul Qadar nyatana bulan Ramadan wa thamma jeung saterusna naon aqwalun pirang-pirang kaul lisabin
tanggal 7, awali arba'in atawa tanggal 4, wa isrina sareng 20. Minhu ti itu syahri lailatil qadariyah. Awali thamanin atawa 8 min syahri maulidihi ti sasih kelahirana Kangjeng Nabi, nyatana sasih Rabiul Awal. Alladzi anu bada geus moncorong fihi dina itu alladzi non badru muhayyahu purnama raut wajahna Kangjeng Nabi atawa raut wajah Nabi anu saumpama bulan purnama. Faqala teras ngadauh malak nyatana Jibril lahu ka Kangjeng Nabi, Iqra kana lapad Iqra, Iqra kedah maca anjeun. Fa'aba teras ngabalieur Kangjeng Nabi hartosna henteu maca teu nuturkeun Jibril, atawa dina sapalih nusah barzanji mah lapadna teh faqala ma'ana biqori sanes aba. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi ma'ana biqoriin kana dawuhan nu neme, ma'ana teu ari abdi biqoriin eta nu tiasa maca. Fagolto teras nangkep atau nyengkram malaikat Jibril hu ka Kangjeng Nabi gototan kalawan cengkraman kawiyatan anu kuat. Tumma qala salajengna nyarios Jibril lahu ka Kangjeng Nabi, Iqra kana lapad Iqra. Fa'aba teras ngabalieur Kangjeng Nabi. Fagolto teras nangkep Jibril hu ka Kangjeng Nabi thaniatan barina anu kadua kalina hatta balago sehingga yen dugi minhu ti Kangjeng Nabi naon al juhdu payah wagoto sareng ngadekap nangkep deui Jibril hu ka Kangjeng Nabi. Tsumma qala salajengna nyarios Jibril lahu ka Kangjeng Nabi, Iqra kana lapad Iqra. Fa'aba teras ngabalieur Kangjeng Nabi atawa henteu nuturkeun kana bacaan Jibril Kangjeng Nabi. Fagoto tuluy ngadekap deui Jibril hu ka Kangjeng Nabi salisatan barina anu katilu kalina liatawajjaha kana yen supaya madep Kangjeng Nabi ilama kana perkara sayulko tereh bakal diditekeun ma dibacakeun ma atawa dibikeun ma ilaihi ka Kangjeng Nabi bijam iyatin kalawan sakabehna hartina liata wajah ilama sayulqa ilahi bijam iyatin teh pangna Jibril nangkep tawa ngadekap Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi fokusna teh dohir batin kana perkara nurek dibacakeun ku Jibril nyatana wahyu teh Iqra. Wa yuqabilu sareng madep Kangjeng Nabi hu ka Jibril bijiddin kalawan dinas wa jtihadin jeung sungguh-sungguh wa yatalaqqa jeung ngabacakeun malaikat Jibril atawa ngaditekeun atawa nyampaikeun Jibril hu ka Kangjeng Nabi. Tsumma pataro salajengna geus kosong naon al wahyu salatha sinina dina jarak 3 tahun aw salatsina atawa 30 naonana syahron bulanna liastaqo karena yen supaya rindu Kangjeng Nabi ilantisyaki hatikan nafahati kana kerinduan itu hembusan-hembusan asyadiyati anu sengit hartina wahyu teh. Tumma ungzilat salajengna diturunkeun alaihi ka Kangjeng Nabi non ya ayyuhal mudaththir ayat ya ayyuhal mudaththir he jalma anu dikurudung selimut. Fajaa terasumping hu ka Kangjeng Nabi sa Jibrilu malaikat Jibril biha sartana mawa itu ayat ya ayyuhal mudaththir wanada sareng manggil malaikat Jibril hu ka Kangjeng Nabi. Fakana maka parantos kabuktosan linubuwatihi eta tetep pikeun kenabiana Kangjeng Nabi Muhammad fitaqaddumi Iqra bismi rabbika dina mayunkeun ayat Iqra bismi rabbika. Iqra kedah maca anjeun bismi rabbika kalawan nyebat jenengan pangeran anjeun. Naon sahidun bukti atau saksi ala annalaha karena sayaktosna eta tetep pikeun itu ayat Iqra bismi rabbik naon asabikiyata ayat anu tiparayun
Wa taqadduma jeung mayunkeun ala risalatihi kana kerosulana Kangjeng Nabi bil bisyarati ku pangbubungah wan nidharati jeung peringatan liman pikeun jalma da'a geus ngajak Kangjeng Nabi hu ka itu man. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin sadiyim min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.